nurutkeun BM si mama jajanan serba manis. Ya, cina nurutkeun ka hayang si mama episode kahiji hayang ka Dunkin Donat cenah ayeuna teh keur rame keur viral cenah heueuh teh. Orang pas asup teh alay si ane ka donat teh meni macam-macam kieu barudak meni warna-warni aing mah. Bugoe terus kami teh meni geus lila teh ka Dunkin Donat teh zaman si mama mas kami masuk di warna teh ka tukang bakso jeung ka tukang bakso aing mah. Ari rek teh keur aya promo cenah barudak beli salapan gratis opat ning pokona mah menang 12 siki wala ieu teh. Yang ditanyakeun geus pugus kan mah tujuan utamana ieu teh moro buy one get one aing mah meuli cappuccino gratis coklat cenah ieu teh. Ini mah teu bener-bener otomatis menggugah jiwa-jiwa beteng teromong kayak si kami kieu. Ijing bali 50 juta kali barudak ieu teh mah ngana-ngana teh. Komo deui ieu rasa sere sejona Malaysia ieu teh moal berubah jadi buta hejo kitu si kami teh. Aja karek ningali si kami mah ieu donat aya padonan sagala deui ieu teh. Ngejeli asina teh waduka. Ieu teh mah ngana pisan. Kontak ditanyakeun cek si mamah ngeunah atuh henteu nya geus kahayangna geus pugu atuh ieu teh bener-bener tambah ngeunah cenah. Urusan